Eta kaijang suluh. Hah, jelema teu wawuh. Jelema teu wawuh ti mana make jelema teu wawuh bakat ka dieu mah. Kaleuweung mah loba anu teu wawuh mah anu rek nyiar sagala rupa nu nyiar suluh, nu nyiar kabung ningan ti kamari nu nyiar jame. Ai kitu geus ditanya henteu. Yeuh, lain jelema teu wawuh eta tah. Kai ek dijen suluh. Ek dibawa bari balik. Oh culik, wah sok sembarangan mana mah culik geus teu usum aya mah culik-culik mah. Oh wah mal aya culik tong sembarangan kade bisi aya anu nyiar naon kaleuweung mah nu neangan suluh. Biasa mah nu neangan inyuk non teh eta teh. Ai kitu rek kumaha cenah rek dikumaha? Lain yeuh, iya yeuh, suluh arek dibawa bari balik. Arek pake ngulub suuk. Ulah dibabuk atuh bane luluasanan make jeung rek ngababuk. Sahan arek ngababuk. Iya arek dipake suluh, jak ngulub suuk. Ulah dibabuk. Ai. Iya pek dibawa we ke suluh, ek pake ngulub suuk. Ulah. Nah, iya bawa sakitu. Astagfirullah, eta awewe teh ngengkreng pisan rek ngababuk. Jelema teu pararuguh. Bonge. Rek dibabuk cenah euy jelema pararuguh aya sateu ieu euy karunya euy bisi garelut di ditu disusul ku aing. Naon make jeung rek dibabuk-babuk luluasanan.